Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la tuhan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Salat eta lain awak ruh nu mentak dina pikir dicaritakeun lamun teu bisa nanggung diuk mun teu bisa diuk ngedang mun teu bisa ngedang kicep roh anu main. Roh anu main, salat eta make roh bae. Nu mantak loba ayeuna di pasar Kemis mah loba nu teh salat ka masjid. Ngagoler bae cek nyana roh aing keur salat ka ditu. Mun aya tangkepeun cita nu ka situ. Saya serahkan kepada Kapolres kalau ada yang begitu tangkep ya. Maling salat berarti nya eta. Jahat, lebih jahat daripada maling sepatu eta. Nah iyalah ibadah mantep. Boga kanikmatan anu luar biasa. Kapanggih jeung naon bae asa kapanggih jeung Allah. Pada hakikatna ieu alam adalah itu gambaran-gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak parabotna tafakur, muraqabah dan zikir. Geus zikir eta aya aturan-aturanana. Tafakurna pelebah mana tafakurna anu diurus ku ahli tarika aya genep tafakur. Kemudian aya 20 muraqabah kadituna zikir ngamaenkeun qalbu kamaenkeun ruhani. Lamun geus datang kadinya nah geus dihibur ku Gusti Allah. Ngaranna mun Kangjeng Nabi memang asli dihibur Kangjeng Nabi ku mukjizat. Lamun wali dihibur ku karomah. Karomah Syekh Abdul Qadir tadi geus dijelaskeun. Berbagai mangkobah nu loba pisan unik Syekh Abdul Qadir mah. Kelahiran Syekh Abdul Qadir begitu lahir aya 5 perkara nu unik. Hiji lahir tanggal 1 Ramadan nyana geus teu dahar orok lahir geus embungeun nyusu. Di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae. Beda. Madang bahasa mana sih itu madang? Aing teu nyaho eta sebenarnya mah. Asana bahasa sepatan eta ka jeung rawa kidang madang eta. Nah, nomor kedua, bapana ieu mimpi pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunikanana kos kitu, nu paling hebat kaunikanana ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun kitu 471. Nah, 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat kana karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh. Nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh. Percis kos di Indonesia barang si eta lahir di presiden jadi tukang korupsi kabeh. Nu barang lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh. Alhamdulillahirabbil. Ayo sia. Dihibur geus kula mendek singkat bae aya guru urang ti Jawa na ieu mah hiburan Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur tahun 488 Syekh Abdul Qadir masuk ti daerah Jalan ke negeri Baghdad panjang mun kula didongekeun geus bae ulah wakalanan ira deui dah kemudian 32 tahun ngalalakonna Syekh Abdul Qadir teh lain lalagat karomahna geus teu asing deui lain bae sekup nasional internasional terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah ja teu maot wali mah ulah disangka wali maot buat tingkuari aya Abdul Qadir percaya henteu di aya Abdul Qadir mana jelema tukang naon eta nah iyalah dibere hiburan lamun Kangjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malalancer dina jemari tek 1000 jelema dah nginum teh saat-saat hiburan Kangjeng Nabi modal eta. Kemudian Kangjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teh seep bahkan masih kena bisa diberkat. Saleter tapi kurang lamun muludan teh ka ditu berkatna tekor malulu heran ing. Kangjeng Nabi mas saleter tapi di dahar ku 1000-an bahkan cek Jabir bin Abdullah andai kata 100.000 moal seep moal bisa temal lantaran atau mujizat hiburan para nabi batu bisa salam ke Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah hiburan ai urang mah hiburanana jahe assalamualaikum janda herang teh hiburan kene Kapolres sama
supaya tidak setruk kayak Pak Bupati Kapolres begitu aja. Tenang. Nah iyalah hiburan-hiburan di makom-makomna mun Kangjeng Nabi kitu hiburanana mun para wali Syekh Abdul Qadir geus asing deh tadi geus dicaritakeun dina manakibna urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburanana ulama urang meseti ulama urang di Tangerang aya pamalingan kelas kakap ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geledek maling sapeda reli 5 kemudian jelemana dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sapeda otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bayar soan ke Syekh Nawawi kaditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi cek budak ulah neuleuh budak da tuh jenggotan ge ai beuki dahar majang naon ieu mah ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresna poho ngaranna kula tapi di catetan nama aya insyaallah soan lah ke Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae. Ya isos titik-titik lah. Wih ya deh. Orang bagus. Kita mah Jawane Jawa mau orang mengkonon. Kula lamun bahasa Jawa santri kula nu seuri. Pun walau orang mau ge santri di dieu sok didengekeun bae penting teh. Citu budak ngomong apa setan sih eta. Iya hiburan. Ada apa? Cek Syekh Nawawi begini. Pak Kiai, di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat. Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah tuh terserah Bapak. Saya mah ibadah aja cek Syekh Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya saya. Bukan begitu. Ini ada maling 5 kerbau besar dicolong. Orangnya dibunuh. Kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga yang punya relinya dibunuh juga. Nah ini kami sudah kesulitan selama 1 bulan ini mencari pelakunya tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai. Oh iya cek Syekh Nawawi. Ntar dulu ceknya udah makan belum? Udah. Oh iya kalau udah tenang katanya. Ini cepat ketemu kalau udah makan. Nawawi asup ke jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngisi baheula mah aya broklak bari mah kan aya keneh di tulisan nane di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngicieun cepet nguras diberelah Kapolres eta Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan naon hubungan pamalingan jeung broklak ya. Cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya nggak usah susah-susah kalau pengen ketemu itu malingnya bingung Kapolres jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak jauh teka harti kurang ya asana urang ya lamun dibereng ke heula tapi kelantaran dipaksa ku Syekh Nawawi diminum ku nyana begitu diminum udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Syekh Nawawi udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobilnya ngeng. Kalau Babela Raja Cikande teh apa naya teh aya kali naon ngaranna teh? Cikande kali naon ngaranna? Hah? Kalau bah dirinya nyana hayang ngising Kapolres. Aing teu kuat hayang ngising cek. Gara-gara Syekh Nawawi ya. Kunaon atuh aing jadi kieu ya pamalingan can pugu beunang aing geus hayang ngising didinya langsung bae tah ka anak buahna pegang tuh mobil emang kumaha perut sakit perut gara-gara broklak nih atuh terus ke handapan deuh ka kali begitu nyana keur ngising di juru aya jelema keur ngaroko we set aya sapeda reli di dieu ini kali ya hiburan wali teh gos kitu eta ngising sapotong diampet deui teu ngisang-ngisang acan Kapolres besi lumpat
langsung ditewak, kamu maling ya? Waduh maaf gimana maling ya? Tuh langsung tikam bawa tak eta wali teh kos kitu menang kenana lain make satelit gitu. Make broklak. Iyalah hiburan para wali. Hiburan ahli-ahli marifat kos kitu. Di antarana urang lumpat ti Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan. Begitu Syekh Khalil Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif. Saking asikna ngobrol, asik perasaan geus salat asar. Begitu jam genep kurang 10, ditoelnya na ku Kiai Arif. Kiai, kenapa? Kita belum salat asar. Masya Allah lupa kita. Saking indahnya ngobrol agamanya, nama lain ngobrolkeun catur. Emangna Kapolres, Kapolsek, Haji Pendi ngobrolkeun nu karitu malulu, pedagang bangsa gapleh malulu tamah. Nah, Kapolres aing kadungkat dia ceknya nih. Tenang, jadi murid saya nanti. Nah, barang geus kitu cak Ki Holil ka Cek Ki Holil. 10 menit sholat kita enggak cukup. Ini kemagriban. Kita kan sholat kemagriban ini. Oh, iya ceknya nah. Saya kan nama lain cara bapak-bapak sholatna teh. Bapak mah Allahu Akbar. Likum. Cepat orang geus. Wah pertama tapi saya mah tileletik. Eta orang dia Aisyah Holil mah pan langel salatna Allahu Akbar. Ku kehusuanana ku musyahadahna ku keindahan salat itulah Ki Holil. Nah, sekarang begini aja ceknya itu tuh daun apa? Bawa ke sini. Duaan dibawa tak ku Ki Arif. Saya di depan, kamu di belakang. Kita ke Mekah aja lah. Yuk, ayo, jekelan Ki Arif aja sat, berangkat ke Mekah. Set, di Mekah mah horenganan kakarak jam 4. Coba. Kita sholat di sini kan tenang. Iya, eta hiburan wali tak kos itu ta. Kamari ge aya, barang dicarekan gono kolot, hiburan kan ngora. Masya Allah, da ieu mun nyaritakeun hiburan para wali. Kula boga sejarah wali sanga. Hiburan-hiburanana luar biasa. Ki Holil Bangkalan ge geus moal kawadahan hiburan-hiburanana. Ulah kiai-kiai nu ternama. Ieu Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanana. Heuy, geura malik kebo. Kan urang dek hajat, atuh kudu pake daging. Oh, dek dinaon geus daging. Dek disemur. Sia mah sia bae urusan dapur ki aing nu meuli daging mah kalem. Meuli 1 kilo. Pamajikanna godek bae, iya kumaha. Nu diondang sabaratus ribu kok meuli 1 kilo. Ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka salaki. Urusan bari ceuriknya naing ka isina nasana-sana. Ka isina de kadinya deui Ki Hairun. Gara godok bae ta semur. Lah, godok 1 kilo cek dia. Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak kunyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun gadinya mau ku situ hijikeun atuh begitu nah hijikeun cek Ki Hairun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun kadinya bari mana brek ajul di bumbuan kadinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh. Asal lamun Haji Pendi kos gitu asal ngajualan nya nama. Emang tololnya nama tuh. Bisnis bae lompat Masya Allah. Nah ilah hiburan para wali mun kukula dicaritakeun encan Sultan Aulia Banten Maulana Hasanuddin encan Syarif Hidayatullah encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuariga mun kukula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae di teangan ieu ka mana can abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh diuk bae aya naon ya cenah lain deh ti mana itu teh ti mana di dieu bae lah cenah ti tadi meureun ka mamana ji atuh pugu di dieu bae tah hiburan bisa teu kadeuleu. Eta hiburan eta kula ge bingung pan dirinya bae tapi teu kadeuleu ku urang. Urang mah lamun boga ilmu kos kitu pamajikan opat. Teu kadeuleuan kuno kolot tenang aing.
ya guys. Lantaran waktuna aya babagi insyaallah ke iraha-iraha kukula dicaritakeun urang nyaritakeun perjalanan syariat mah kabehan geng geus perjalanan torekah ge ala kadar hiji dua memereunt di Jawa Timur sampai Banten maya walaupun teu optimal tapi tetap masih aya utuh keneh qadiriyah wa naqsabandiyah jeung berbagai kitu tarekat-tarekat dolair ketika geus jadi datang ke hakikat loba hiburanana ternyata sebab naon dunia ieu leutik jasa nyana neuleunangan ka Allah doang ketika ku Allah dipetakeun dunia mah eueuh nanaonan sebab alamatul arif jelema ciri jelema anu marifat aya guna qalbu farigon anid dunya hatena geus sepi tina dunia eueuh bae neuleuh kana dunia Allah hiji sebab naon sebab paeh dunia ditinggalkeun eueuh nanaonan nu dibawa adalah keutuhan urang muraqabah urang tafakur urang ibadah urang nu bakal jadi kitu keindahan ke di alam itu na ieu mah dek jaritakeun bae Gusti Allah teh Gusti Allah ieu amanat ka malaikat Jibril sampaikan amanat wasiat ka Muhammad kekasih kaula aya naon sampaikan akmid ainaika kitu peremkeun mata wal sik lisanaka ieu tutup rapatkeun lisan ali lisanaka wa alsik syafataika ieu narapatkeun wa ali lisanaka wagul Allah dilaksanakeun ku malaikat Jibril disampaikan ka kangjeng Nabi ti kangjeng Nabi diwasiatkeun deui ka Sayyidina Ali agbid ainaika alsik syafataika wa ali lisanaka wagul Allah Sayyidina Ali kawasiatan ti kangjeng Nabi kemudian Sayyidina Ali kawasiatan ngawasiatkeun deui ka puterana Sayyidina Husain ngawasiatkeun deui ka puterana Imam Zainul Abidin ngawasiatkeun deui ka puterana Syekh Muhammad Bakir wasiat deui ka Syekh Ja'far Shadiq wasiat deui ka puterana Syekh Musa Al-Kazim wasiat deui ka puterana yana Syekh kitu Abdul Hasan Ali Ridho wasiat deui ka puterana yana Syekh Marufil Qurhi wasiat deui ka muridna Syekh Seri Sikti wasiat deui ka muridna terus kukula mun dicaritakeun teu perlu lantaran waktuna cukup cukup wasiat deui ka Ahmad Khatib Sambas Syekh Ahmad Khatib Sambas wasiat deui ka Syekh Abdul Karim Banten wasiat ka Syekh Asnawi Caringin wasiat deui ka kitu Syekh Husain carita wasiat ka Kiai Dahlan bin Arja'i wasiat ka Kiai Arsyad bin Haji Ismail wasiat ka Abah kula Abah Haji Dimyati ti Abah Haji Dimyati kukula kuari diteruskeun saaya-ayana mudah-mudahan urang kabehan urang jadi nyilsilah dina tarekatna jadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kene jadi murid guru-guru urang ahli tarekat anu kabelah ditu mah jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etalah ara kadar yang kayan silsilah anu cak Kangjeng Nabi malam tattasil silsilatuhu saha jelema nun teu itisal silsilana fa huwa maqtul faid eta mah maktu faidna moal boga faid kajen kuku make moal aya karasana tarekat teh eta mangke tarekat teh kos kieu begitu teknya na tarekat bisa ngobrol jeung jin tarekat jin tah mah jadi mbah jin tah mah kos ulah dituturkeun sing ade aya deui tarekat begitu ditanya maneh tarekat naon kula mah tarekat teh hayang maju usaha tarekat beloot Sia norekat ieu di mana di ditu cenah ti wetan maksudna naon hayang jabatan naik tarekat goblok jeung tolol aya naon ieu tarekat hayang dagang maju eta kabeh ge kudu bener kos kitu hatta hayang tenang nu mentak sia norekat naon hayang tenang we cenah hate salah aya geus tarekat mah hayang usul ilallah kapanggih jeung Allah engke dibere hiburanana ala inna tatmainnul qulub ala bidzikrillah tatmainnul qulub eta mah hiburan engke lamun urang zikir bae ku Allah dibere ketenangan jiwa ketenangan batin dan lain-lain sebagainya jadi lamun aya tarekat luar daripada usul ilallah tarekat mikung nu kitu goer mu'tabarah mantap di zaman Gus Dur aya datang ka kuari ge aya mu'tamar thariqah mu'tabarah supaya kanyahoan antara mu'tabarah jeung nu henteu mu'tabarah iyalah ala kadar kula nyaritakeun silsilah jeung hiburan-hiburanana insyaallah ke Syekh Nawawi Syekh Asnawi Ki Ahmad Khatib termasuk Syekh Sultan Maulana Hasanuddin kula engke nyaritakeun hiburan-hiburanana bae lah pokona daripada hiburan topeng mending eta bae geus
Ya, nah termasuk Syekh Yusuf teh seputar daripada Sultan Banten kula bogang keta hiburan-hiburan anak terus ka Syarif Hidayatullah kemudian terus ka Wali Sangat terus ka Ki Khalil Bangkalan dan sekitarna wali-wali nu aya di urang insyaallah iraha waktu kula nyaritakeun hiburan-hiburan anak nih masa kali deui mudah-mudahan orang kabehan dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aku murid sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz oge dijadikan murid daripada guru-guru urang